Sampurasun wilujeng enjing sadayana sareng simkuring Yurianda Mulyani dina program Warta Berita Sunda. Pamirsa, nyanggakeun iber salengkepna santos kajadian gempa panganyarna di Padang Pariaman kakara kajadian Senin 23 Mei 2022. Lini panganyarna di Padang Pariaman karek lumangsung tabuh 00.38 WIB. Dumasar kana data tina kaca Badan Meteorologi jeung Geofisikana. Magnitudo 4,7. Jerona 60 km. Lokasi lini panganyarna dina 0,48 ls jeung 89,5 genep bt. Sedengkeun pusat gempa aya di laut 55 km kidul kuloneun Lubuk Basung. Gempa dirasakeun dina skala MMI diantarana 111 MMI di Pasaman Kulon, 111 Lubuk Basung, 111 Padang, sarta hiji nepi ka 11 MMI di Padang Pariaman. Sakumaha mindeng dilaporkeun BMKG, sok nginget-nginget jalma-jalma sangkan teu panik lamun aya lini. Lamun lini dirasakeun sakali, geura neangan panyumputan aman, jauh tina objek nu bisa tumiba ka urang. Pamirsa, rupina sakitu pamidang warta dina dangdes ayeuna simkuring Yurianda Mulyani amit undur.